Ki Jirjis 40 Pikmin Kenging Hadi AKS Ki Jirjis jeung muridna nu tujuhan ngagedig ka gunung di Cibaliung geus marah jasa manehna neuleuh rakyat anu sarusa coh katambang emas jang saha ieu emas kami dikedukan ku dariaha mata hurung kawas mau Ki Jirjis jeduk patugas ditajong juburna di pokok huluna ding garwak tambang di burak bari nyeh Ki Jirjis ngagilingkeun pecileun gedik deui terus kuat kabeh lor ka sisi basisir Tanjung saha nu mager ieu basisir setan Ki Jirjis ngociak nandingan ombak ieu laut boga aing ombak jeung angina milik aing kunaon dikekeuweuk ku deungeun duluk da ku eta pila didaruhuk ku muridna seuneuh ngabebelah langit hideung laut beureum Celuke sada tembakan nyeh Ki Jirjis kap leungeunna dibangkol ku dalmas keblus diasupkeun ka jero sel tahanan basa rek disida kantor pangadilan Genjleung di jero sel ngalut 40 jelema sarupa ke dariuk di rohangan sidang nyeh sareuy mencong hakim jeung jaksa museah pating kocea